lamun urang dibere galau dina hirup, buru-buru balik ke Allah, buru-buru istighfar, buru-buru kainya zikir, sholawat omean, kalakuan. Bisi aya kewajiban nuku urang diabaikeun, bisi aya paharaman nuku urang dilakonan. Pariksa kabeh tina ati urang nepi kana sakujur awak urang. Bisi aya nu digunakeun dipake maksiat atau dipake ngadzalimi sasama. Bisi-bisi tah sabab eta teh kabeh matak ngakibatkeun warna-warni musibah. Pe ku urang cobaan lamun urang galau gitu, nah itu galau stres, urang teh bingung, kasieun dan sebagainya, dirungrung ku kabingung, buru-buru balik ya, buru-buru balik ke Allah Ta'ala, buru-buru nyuhunkeun pangampura Allah ya. Omean tingali kalakuan urang, tingali